nuhun kasepuhan Damang aya hibar amuing magaling-iling punyung kasih punyung sembah kapihatur ditampi nuhun magaling-iling ngenakeun ka ieu pun anak Aswatama oh ieu teh putra pun anak magaling-iling mana putri nanya mah encan tenang sambulan rampes mangga lingi mana awewe mah encan bisa cari hayang gerak ninggal kumaha daripada awewe amuing dede asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureuh hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikeun saeunaon ieu teh reuwas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uninga yen mang dorna parantos tak kasohor mang jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadana Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ta ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewe teh awewe mana kacan nu pindah tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga anu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liper tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmaragama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas
aya kembang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri laras kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna lila ningrum laras cocok wartosna eta lila ningrum teh tacan aya can gaduh salaki ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani dieu nya ai nila kancana teh mah leres mungkade eta Dewi Nila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh bisi diharewosan ku mantri baran nya tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku Bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan da di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh ti mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilembu eta mah arnet atuh ai nya arnetnya tos digentos itu yang mah kumaha Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah enggal we mah kaula mah Bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha ari jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras daai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrongkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh Nila Ningrum bibiman lan cing itu wayahna bibi kaula madamu teu hayang jeung hareup oge kaula teh teu hayang kanu kararitu wayahna aku ku sampean bibi wayahna yap ka dieu anak ki
Datan nira tangan demang Datan nira tangan demang ewa pagulingan rana Denera Kang Sabya Prapta ngahaturkeun semah maktos sama lain lihaning rum nyimbeb tuh cilaka aing yeuh cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabina-bina teh ngasuat teh badut batalkeun era aing era Darso ge mah daekeun mah oh Jawa suata aduh ampun teh lah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegum nepi ka kitu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng domba bade milarian tanah keur kanang domba mang teh kitu mah gaduh petet ti Haji Nugraha nya anak si cantik pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ka Haji Apo era mang teh jukut tak kitu sanes bade ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna nyai encan teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di enjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh ai asup tamak kumaha teh teh cek aing oge sia teh blok hai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti jika tukar itu meureun teu ditarima nyai mending ka Citarum teu teuingeun dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo mending ngalah remis kitu geuning gawe wirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu lain panon teh nya eta kahayang teh teu mungkin mending bikai eta mah ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamah cangkeul bisa nyalendorkeun atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ke bapana ampe ke ku sia ke nya nah kawin minat teuing
tak itu pada ngurilingan heula tempat yang mangnya atuh bari ngantosan itu tuangan terkena kebantun mang oge dikasih beuleun pisan sia Aswatama ampun da kukuh wae teh kulan Aswatama teh bari ngalamar nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh heureui penastik kersayang tumampara Aswatama ngamuk pakatingku ajrih kurerencangan ditabrak keayaan tempat hingga ngagebrai pantona eces jentre pertelang ngemang bolet Dewi Nilan Ningrum dan taparah deui Aswatama ngagusur Dewi Nilan Ningrum tobat Nyai ama tulungan putra dipaksa ama oi aduh ampun teuing nuhun ama kumaha bi teh Nyai digusur pada dipaksa putra kana laki kasebelan kabina-bina amit-amit udah sia dihina ai bener Puh, cemplak kaget tenera han ningali kurang ajar sia nu kurang ajar mah nemongkeun awewe ka mana karep sidik anak sampean mah Nilan Ningrum eta bieu da itu ge anak kaula keneh nu cika bangsat ngahina luar biasa sabalikna sampean dek kahina ka anak kaula utang pati berpati utang bilang pahilang simulati tegah ya apa kon wani barang aku rawani teh ngapa kulanang pelanang maju tor ya rame-rame rasa anak tugas sakile pada sini pada nampi sugan teh lain ngaheureuyah teh si goblok geuning bukti nama putri nama geulis cucungik panita gejul teh tah dilejokeun bibijieun eta nu kemu ngahina luar biasa ka urang astina ngapremeh ngaja aing membawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit der mere nu dewok Dengar aing kasinggung aing. Ale. Ale aing ka rumah kanewak manusia model gitu. Ajar.
Gening bukti nama gelis ya anak teh. Ada kaulah teh can tamat atau ngomong teh. Benar. Ieu modar ujung cing parolotot. Kata ngabobodo. Ngahina anjeun ka kaum ibu. Hah? Biji teh ti saha sampean? Wah, ya. Ngahina pasar. Hai. Ya, ya. Rasa kunyuk. Ulah nafsu teuing atuh. Tengeulan nepi ka tarariis gitu. Acan goblok. Tengeulan aing mereureuy deui. Ayeuna ditampiling pake tos ya utak getih. Tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah. Hah? Sebalik kanan mana bukti mana tengah lawan ya jika na punah taku hiji ge punah ku hiji ge kamana karep sia ngomong teh ka selain panita manya tengeulan 11 kudu punah ku hiji. Cing balik ngitung teh euy. Cing balik ngitung teh euy. 10 deui tungakna. Oh jadi kedah dipunahan. Iya, balik ngaran sampean. Paduli. Perek deui kayang. Eueuh turunan teh ditu da keur Citra Yuda. Kudu jan pasal. Montong ada leuwas goblok. Ini sab 2 deui mejang saktinya. Marukana mun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir langit. Ka beda. Aing moal ngejar satu jang beas oge deuleuh. Eueuh aing turunan. Montong ada leuwas ya goblok. Oh turunan aing teh pasal gitu. Tuh. Tuh, sia. Lompat tas si goblok. Marukana meureun si ma aing deh si marhaya. Sieun euy, sieun euy. Hayang ya howe aing mah deuleuh. Nepi ka teu euy leuting ngomora nepi ka kolot eta euy. Kalakuan era-eranya. Naon teh radio naon? Aya nu ngomong di bulan itu. Nyieun kaonaran di saban tempat. Di zaman Atmaja Cikebar itu. Cing nasihat teh bakal modar we tampola jiga batur mah salat sameang rajeun ka masjid sia menyokot sajadah. Di zaman nama Atmaja Cikebar gitu. Naon teh nu parasea gitu. Nu hajat meureun. Wake jeung nyieun kaonaran di Padepokan deuleu. Urang Padepokan teh tukang usik, tukang silat kabeh deuleu. Ulah nganggap enteng euy. Nya nu pasea jiga nama. Pisah kanya pisah karunya. Di bola mana teh? Hayang aing mah ribut jeung nu gede sungut teh. Sing harepan deuleu aing. Goblok panita neluh kain. Ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngapeledak kana hulu aing. Moal mati panita moal deuleuh. Ngan lieu seutik. Goblok euy ninggal kana hulu euy. Ninggal kana hulu euy. Nganggap nu lain-lain ka Padepokan taluh galonggeng warjit diomongkeun aing dalanya. Eta nepi ka kitu neluh aing. Goblok kabeh. Euy. Anu neungel kana hulu aing teh sia. Aing sok Goblok sia. Marukana aing dek sieuneuan meureun. Sok saya
goblok hulu aing dinton kumaha lamun beno aing reuneuh goblok ke naon maksudna sia teh ai si lain maka jeung neungeul kana hulu aing ai si lain datang ka padepokan arek naon hor wajar we lalaki mah ngalamar ka awewe wajar bener wajar bener tapi eta ditarima henteu bogoheun awewe teh ka Aswatama anak dorna teh heeh aing ngalamar ka nu geulis ngan ti ditu mere langsung mere demok panteungeuna aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah aduh bobong kitu mah ulah ngahina hade goreng ti Allah nu babang nu ceking nu geulis anu pagek le tarimakeun ku si laing da setan selera aing boleh nu kitu dulu salarea ge kitu ai selera mah hayang ka nu geulis hayang ka nu beunghar ka anak penak tapi diparengkeun ku Allah jodona ka nu eueuh cangkengan tampi dengekeun ku sia tebeungeut tepi kasarupa jeung aing namlek dia aduh jiga rai raka we ya si laing pipilueun kana urusan dewek lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa di antarana bisa karate judo tinju jujutsu silat kakara gelut jeung aing lain seuri nganggap enteng ka urang dia nganggap eueuh pangabisa dah awak bajigrag kitu mah eueuh tipe silat eueuh mu nyatu teuing hayang dibuktikan lamun sia bisa silat buktoskeun sabab dina silat mah deuleu tina gerak-gerik oge geus kaciri tina rinat tina rengkak paripola kuda-kuda buktoskeun deurekeun ku sia sok leuleuh aing hari nya mah sia tukang silat sok buktikeun kajuta kacabak euy aduh lamun dina reng-reng mah ieu mah reng-rengan mah mun dina doma mah doma anu kalaka nyatu teh geuning enta padung dugiur urang teh mungkin pangabisa kuring ka siapa percaya itu geuning tuh eueuh kenang ngeklak we tak ada nu gelo deuleu aduh sungkawa bisa ya si abang
sahanya. Ya sahan dulu. Cing kira-kira rek ngalang nu jadi anak. Kasurupan, Bro. Anaknya saha? Menang beja. Anak kami rekasinen. Lancepnya si Agi. Aini didengekeun ku kami sorak nama alus. Anaha eta sakulah lea ka tukang gaul. Caritana cager geus. Cek, ieu teh sia teh rek ngigel rek naon teh? Buru cager lu. Coba. Monya aya silat tontonan gitu. Keur pamacak ieu we. Sia. Silat mata. Delekeun usik silat padahal bergog. Ya, alus aing. Goblok, nyingkas sia ka teu bedewi. Ai sugan aing, si badot. Kurang ajar jin kafir sia teh deuleu. Ya alus dicakar ku Pak Asep. Balik sia goblok. Si anjing. Hei. Wanita nu tadi. Paingan sia. Di kaleri pegang geuleuh nya teh we kitu da. Urang tuluykeun deui jeung aing panita goblok. Tapi sini. Hayang nyaho aing mah deuleu. Utang pati bayar pati utang urang bayar wirang. Marukana meureun aing rek ngejudge moal keur aing urang. Aya sia moal aman dunya tetep leh-leh. Aya karus. Tobat. Geura bebeja ka Pak Asep deuleu. Allah, mau dipangunangkeun. Bu cilaka. Sugan aing eueuh jin kafir di dieu. Aduh, aswatama. Gauleun. Tong dituluykeun bahaya kasep. Bahaya dina awetna oge, maka terus papaseaan. Balik bahaya dan bahaya.